Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Wadduha. Perhatikeun waktu duha. Wallaili idza saja. Jeung penting waktu keur sepi jempli. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pangeran maneh teu ngantep jeung teu bendu ka maneh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jeung saestuna akhirat teh leuwih hade pikeun maneh batan dunya. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jeung saestuna pangeran maneh baris maparin ka maneh nepi ka maneh jadi ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah lain Allah mendakan maneh yatim tuluy anjeunna ngariksa. Wa wajadaka dhallan fahada. Jeung Allah mendakan maneh bingung tuluy anjeunna maparin pituduh. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jeung Allah mendakan maneh miskin tuluy anjeunna nyukupan. Fa ammal yatima fala taqhar. Ku kituna ari budak yatim ku maneh ulah dihina. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sarta ari jalma tatanya barang penta ku maneh ulah disentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jeung ari nikmat ti pangeran maneh kudu didermakeun.